bubudakeun karena jadi dewasa. Leres. Tah di dieu kawijakan kolot bujeng hingga sifatna dipenta dalah dina heuteuna oge dewek mah geus ngalubarkeun hampura ka si lain. Geus bukakeun lawang hampura. Jadi dihapunten, dihampura ku dewek. Bang belas upami kitu. Bener kan? Nya. Bapana we ulah kagok upami abdi aya kalepatan ageng ari sareng alitna. Nya kapayuna kitu beli abdi nguhak campela. Moal asa si lain bisa dipapatahan. Sabab aing manusia hirup sirina manusia teh daek dipapatahan jeung daek mapatahan. Mun teu kitu rametuk ngaranna. Leres Pak, leres. Kalayan aya pikir saeun naon ieu teh? Rata-rata sasari. Bokap dihaturanan linggih ieu sadayana kita-kita ke sini. Kita tujarkeun. Biasana mah kerekayaan kieu mah ngecek ngebur. Nyaeta di pakampungan ayeuna ngahaja nyampeur sadayana palaputra sanajan bari jeung emak jeung si gareng mah keur imit ka pasar. Aya padungdengkeuneun we leuh. Aya obrol. Dawala ka hareup si lain. Nyong ka hareup si lain nyong. Payun dan Sawios cekap di dieu babe. babeh nyebutan. Nampi kana pengbagea bapa kalayan nyangakeun sama pangabaktos honyuk bapa. Ditarima ku dewe. Nyuk Raka Prabu Cepot nyangakeun sama. Nah, make jeung nyungkun sia teh. Biasa we sia. Make jeung Raka Prabu ana da basa mah teu meuli. Nya. Da eta mah ajen inajen. Nuhun nyong. Hareup si lain da wala. Nya. Kalayan aya pikir saeun naon ieu teh Pak? Tansah diajeng-ajeng naha bade buka waris kitu tah. Nya. Masihan kolam teh kangge abdi. Lain kolam batu teh aya sameter ka 20 cm mah susukan lebung. Kieu nya. Saperkara dewek ngahaturkeun rebu nuhun ilaing kabeh geus nyaosan kana pangangkir dina waktu ayeuna. Leres. Nya memang kawajiban anu jadi kolot anu jadi anak di antara teh mapatahan nyeboran ngelingan leres nganapkahan lahir jeung batin anu sakuduna tumarap larap ka ilaing kabeh ti diri dewe leres minangka nyimbehan hatena ameh naon ameh aya pangenyet ameh dalina hirup sabab hirup hurip di kahirupan di alam dunya teh istuni henteu lana da urang manusia teh moal megar cara orai leres da moal ngora deui sabab urang teh bakal kena kupati hirup ka kungkung kupati mau teu apal mangsa mun datang sok rajin ngadodoho hanteu pilih-pilih mangsa kadang berang kadang peting sok kaalaman kurang salarea kadang nu ti heula jeung pandeuri kadang nu kolot jeung nu ngorang laras muhun Pak laras Pak ieu dunya bisa disebutkeun panggung sandiwara ai ngaran-ngaran panggung meureun unggal isuk-isuk sok dirungkadkeun deui bongkar deui artina teh bakal kena kupati malaka maut bakal nyorang ka urang bakal beras ka alam nirwana alam nu teu kaselang-selang leres naon atuh bakal urang pikeun akhirat engke jaga leres sumuhun Pak sabab urang beda jeung sato ujang benten jeung sato seperti anjing budug di
jarian paehna samet bilatungan tapi manusia sajabat di bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu perlu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewa alah eta mungguh pangeran manusia bisa disebutkan makhluk nu mulia mulyana manusia teh nu kaancikan budi rasa pamilih jeung perasaanana turta bisa ngagunakeun dina jalan aturanana kalayan ngejauhan kana rupa hal laranganana laras sabab manusia lamun teu bisa ngagunakeun eta malah darajatna leuwih handap tibatan sato nah contoh seperti dina paok sato domba apa selain domba nu sok diadu nya domba kumaha domba dina paok kanu sampe nu dipaok naonna lamun ngaranjah kebon dauna laras bandingkeun jeung manusia kumaha dauna dialah tatangkalanana dirabut bebetianana dipaok pagerna dirungkadkeun malah panggih jeung nu bogana dipaehan ulun kadedem masih ada gitu mah Pak rakus nya contoh nulian mau anu ngarekep mau Cisewu eta mah patung ieu mah mau Raja Leuweung kumaha Raja Leuweung kadaharan Raja Leuweung mau katelana kadaharanana teh naon nya daging nya bener laras sajabati daging naon teu aya jadi ukur sasamat daging can pernah aya kejadian mau apruk-aprukan kaunggah kampung aprak-aprakan kaunggah padesaan neangan leuncak rek ngaredok nya laras jadi kahakanana sasamat daging tapi manusia kumaha daging dihakan bebetian beuki dan daunan diremus bungbuahan dihakan malah ku jahat-jahatna manusia darajatna leuwih ti sato kadang-kadang duit keur nagara duit aspal duit keur jalan dilag-lag we hayang rakus manusia mah kitu tak ulah oh nya jadi darajatna nu kitu leuwih ti sato nya laras Pak lumatak pantes sok loba kejadian geuning loba nu nabeuh nu ngampar nu seubeul nu lapar tah geuning naon sabab eueuh kadali dina diri sabab dirina teh teu dibarengan ku aturan agama jeung dari agama eueuh les dina hate beureun nya patah teu make rem nu kitu teh nya nu mata numutkeun katerangan anu tangtu moal pati-pati pangeran nurunkeun ajab ka hiji lembur atawa daerah lamun balalener jeleumana nya nu mata hayang sagarupa bener sagarupa karaksa kariksa sabana jeung sajabana teh hartina teh urang teh kudu jadi budak angon naon dijaga kitu budak angon maka jeung kudu jadi budak angon batur mah domba di jarwalan dibelikeun motor siapa budak angon teh lain ukur sasamet ngangon domba lain ukur basa budak angon eta teh palasipah kolot baheula babasaan kolot baheula ai budak angon teh di mana cicingna teh di bibirit leuwih
imahna batu satang di hadapan ku handelem di tihangan ku hajuang jauh ke bedug anggang kadulang eta teh bakal bisa ngaraksa negara nu kitu teh kelanan naon tong bujeng hingga budak angon gelar sarjana gelar profesor kadang-kadang tebecus kadang-kadang terjadi ahli dina widangna ayeuna nya kudu nerpakeun ka budak angon ai di Sunda teh aya peso bedah teh kumaha lamun cek legek nama metodologi teh aya kuantitatif aya kualitatif numutkeun kuliahan mah tah lamun di Sunda mah aya peso bedah nyata panca es silip sinir sastra siloka sasmita jakesun teu jakesu eta mah jagong keju susu atuh teh oh nya Bisa ngebedakeun atuh kunaon asal aya esan jadi kudu jadi budak angon cik atuh pedar bapak seutik mah da bapak teh bapana cekas naon ujug-ujug cekas eta tinggal beungeutna bodas nya awakna hideung ari budak angon teh ai budak teh nyaeta ngabdi teunya tina basa abid hartina teh ngabdi setiap jelema ngabdi yakin bakal tinemu kana ganjaranana contoh ieu mah lamun dewek boga duit 100.000 heug dewek teh boga pagawe tukang nyebor kebon eta jelema teh nepi ka getol usahana digawena ka dewek teh isuning henteu ngijing sila bengkok sinema nya ngaranna teh si Mamat eta si Mamat datang ka dewek katingali lamun si Mamat boga pangabutuh itu ieu sanajan dewek ukur boga 100.000 dibikeun langsung sabab naon sabab ngabdi karasa tina pengabdianna beda jarita jeung jelema anu punta-penta di mana dewek dina saku boga duit 100.000 aya we nu punta-penta pasti keun heula duit 100.000 Allah dengar di siling henteu lamun teu ngarti hartina teh kudu cicing kudu nanyakeun nya lamun murmasya bodoh kudu alewoh ulah nepi ka bodoh ka teteloyo nya kumaha teh Pak jadi sadayana puji teh kagungan Allah nu ngurus sadaya alam teh naon muhun Allah salah contohkeun we ku dewek contohkeun ka sileing naon Pak ieu iket mana eta dipake ku sileing ieu iket nu cep oh gitu kaharti ayeuna mah kahartos sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadayana alam teh iket naon teh salah kedengekeun kepelat kacida sede apan dia bener eta mah contoh pekek pelak pisan sieu mah nya apan dia teh bener jawabanna contoh mah bener tadi ge da kumaha di sakola umul sieu mah nya ukur nepi ka gerbang sekolah contoh nu lain kumaha ieu pangsi anu cepot nunutupan awak teh naon ujang pangsi da ayeuna balik deui kana pokok muhun sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadayana alam teh pangsi eta bodoh teh dak dikarep hansip naon nunggu sadaya alam teh mesinna nepi ka belet pisan turunan ti saha Asia apa ti Encep nya sia eta mah
Kamana we karep. Dawala abdi Pak. Ngarti teh silai kana omongan bedewek ieu. Ngartos nyaan bejaan teh peledu. Sia gitu saeutik. Iya. Gubrak kalam lunya ge heula dewek sia teh. Nyaho di mana silai? Ya dengekeun naon pashadu ala anfusakum. Hartosna Saksian diri maneh cukup ku maneh kahiji. Kaduana dengekeun perkara anu diomongkeunana ulah ditempo ku jelemana. eta Ulah ditempo domesahanapeun kuring. Sakirana kuring leuwih ngarti nya cing legowo we hatena. Jadi silai ngarti. Cing bejaan aing mun heueuh mengarti silai. Kumaha bieu teh cek katerangan ci Bapak teh? Heueuh sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh saha? Cekaan naon? Heueuh cek dewek mah Allah. Apan ieu ai Allah teh naon? Hah? Allah teh naon? Naon supaya ya ai Allah teh la ulah disebutkeun naon jeung ulah disebutkeun di mana jeung saha di manana da kumaha sia doraka sia syirik setan heueuh tanyakeun heula atuh naon ai Allah teh ngaran heuh nyaho yang ngaran nu mana ai Allah teuing ngaran mah ya dengekeun aing ngaran teh asma heueuh setiap asma aya dat sifat jeung asma jeung af'al ai asmana Allah ai datna laisa kamislihi syai'un moal aya perkara di dunya nu bakal bisa ngabandingkeun saperkara oge ari sifatna Rahman, Rahim, Jabar, Maul Husna. Ari asmana Allah, ai af'alna kun payakun. Jadi jeung ngajadikeun. Tuluy lamun ayeuna sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam, nu ngurus sadaya alam Allah, jang naon aya af'alna kun payakun jadi jeung ngajaradi. Heuh jadi saha teu ngurus sadaya alam teh? Puji urang mana? Lain urang mana bleguk tapi tina pagawean. ini mah urang kuningan Oh gitu. Kaharti iya. Nah sia melak cangkeng. Sok tanyakeun deui. Naon teh tanyakeun deui sok. Nu mana? Nu bieu keterangan bieu kumaha teh? Sok pentes abdi, pentes sok pentes. Nepi ka sombong gitu si kurang ajar. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadayana alam, nu ngurus sadaya alam teh saha? cik saha tanu sadaya alamna Puji. waduh Bener? Bener teu? Heueuh bener iya. Ya atuh. Nya pinter. Nepi ka sombong. Tanya di aep atuh sakitu mah. naon aep Naon aep teh? Heuh pan aepot. Sia teh heueuh. Nya pujinya. Nu ngurus sadaya alam teh puji, Pak. Puji nuhun. Kumaha carana prak-prakan muji bisa ngurus sadaya alam teh? Lah. Kumaha teuing atuh. Sok jawab lamun heueuh mah sia nyaho. Sabenerna mah nyaho abdi teh. Ngan keur hoream nyarita. Sabab abdi teh keur kemerkaan krek dahar di Mekarjaya di rumah makan Abah Haji Entis. Sok we. Apa we? Jawabanna kumaha? Nepi ka gengsi kitu si kurang aja. dari era mah aya hareup
Jadi hayangnya hukuma prak-prakan muji bisa ngurus daya alam teh kumaha rek nanya ke si lain nya tai kotok apa sih nah dari barang langka kitu patut kijing tanyakeun heuh nyaho teu terang tai kotok naon anu geuleuh tai kotok hansip ya ai tai kotok teh hartina hayam sama dengan tai hayam banyak tai kotok hayam tai kotok hansip oh tai kotok kades beuna sia tai kotok naon tai kotok nu saeutik tai kotok anu saeutik nah coba we kumaha bakal jadi manfaat naon pikeun jelema anu berpikir eta tai kotok heuk tilu truk dipake weh pupuk di kebon teh nyaeta bakal jadi kamaslahatan keur salarea hartina teh dipuji tai kotok si lain we kana sampe puji kumaha tangkana bebaskeun tuluy ku si lain dipupukan digemukan diurus disebor eta sampe bakal malik muji ka si lain mujina sampe mere bebetianana itu tuh munguh pangerannya utek tongo walang taga rong peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna eueuh hinaeun kabeh ge puji nunggu seperti hana nyeruan apa nyeruan jika engang deui dina cai kolomeran pikeun bahan pimadueun mata kitu ge aya bahan anu alus dina kolomeran mungguh manusia geuleuh mah ceuk maena mah aralus tuh kumujina kitu teh anjir teu sangka euy nya leres tah singkat we ayeuna manusia hartina teh kudu saling puji ka saluhureun puji ka sasama puji ka sahanapeun puji ka saluhureun pikeun batur tanyakeun jeung pentaeun puji ka sasama pikeun batur pakumaha puji ka sahanapeun pikeun kitaheun jeung bereeun upama eta saling puji dipake yakin nemu jadi nagara anu baldatun thayyibatun warabun ghafur cinekna ngawujud moto silih asah asih asuh kaituna silih wawangia dakwayana jelegur belah kidul can rengsek geus jeleger belah kaler teh kulantaran naon kulantaran kahayang puji ku hayang ngakaya diri sorangan ku hayang ngegeuweuk hartabana sorangan jeung sajabana mak tanpa malire penderitaan anu liar anu temahna ngaruksak nagara jeung bangsa Simadu itu enak teh kolot teh kang paingan Bapak Semar teh cek beja cina Bapak Semar teh burayutna Semar teh lain ku orai kadut tapi ku ilmu hangitna kelek teh lain natara mandi tapi aura ilmu paingan Bapak terangisa Bapak teh pilih wae semprok nya sia muji tapi ngahina ka inggih tuna ngahina batok kulu eusi madu Bapak teu sangka ya nu matak teh oge sok ku si laing pake ku si laing mangpaatkeun jeung sajabana saya nuhun rupiah kasihanana mudah-mudahan jadi jimat parepeh kangge abdi mudah-mudahan nya Pak lerpen barang saweg imbal di saluareun ieu tempat kampung tumaritis desa kenal Gorowong teh aya 2 wanoja anu kiwari keur lumpat sakalumpat lampet aya sanis Dewi Sri Kandi sareng Subadra garwana tengah ing Pandawa
nampi karaman kajadian Wah, tumali kana dirina kaya anak kiwari sampun tumiba ka kampung tumaritis desa Kenabro. Tulungan, tulungan. Alah, satu nu ceceleweng. naon ya? Naon Pak? Sada nu menta tulung le ja? Sada nu menta tulung. Ya, denget teuing pan panoge tulunganeun. Ngapera boten tagi ku Bang Emo. Nya. Oh, eta mah dang ieu wae ngredit wae panci teh. Bener lin, kan? Sada nu menta tulung, muhun Pak. Tulungan. Saha? Alah, Ada tukang. dekat tingali kuring meminus panona teh. Bukakeun telawang patona kayaknya. Tulungan. Kamu teh serahkan sorane tah. Berak Sahanya? dikitnya. Syah! Goblok sia. Cing atuh make tedeng aling-aling taun teh aya ngojorowok teh karena celi pisan. Mun bongenya na. Kumaha mun bonge kuring teh? Sorry bro. Lain sorry sia. Saha? Gerong. Si kurang ajar. Jang. Lan katukang saya dulu lan katukang. Hanya. Oh ya kieu loba nu minta tulung ka dewe. Sidik aing loba pangabutuh. Saha? Sebelum proposal. Syah. Halah, sahanya euing ketempo wae oge. Ini ke tukang itu. Aduh. Power bisi kumaha nam leuh. Bobo kursi kurang ajar. Ada pasti atuh lah kursi baheula. Sika tuh hareupan aana diukna. Eta da bapak nu ning jauh hareup, Pak. Nah, sia nepi ka Kontrak jeung kalau teh. nepi ka eueuh hormat ka orang tua sia. Dan ka ayah naon. Sya deui ja. Sya. Gitu atuh. Nah, yang bawaan surat teh. Saha? Sia dawala nepi ka ampun. Tarikan sete, ai tarik mah hayang ngan ika pengkeku irung. Nah, tuh sia nepi ka irung, nepi ka panjang-panjang teuing. Batur mah kanyut nu panjang teh. Jorang sia kunyar kanyut. Ada ngaranna. Nah, aing panggil kudu jeung kanyut kudu nyebut termos. Jeung naon ari kudu disebut. Teh. Heeh. Siga aing saramahana ruan. Iya wibawaan akang. Syah! Siga Bapak Asep Pulo, sate teh kades kumpai. Badak geus wantana teh lah. Tinggal itu dapat lagi brewos kieu itu. Gagah sembada bapana cekas teh. Cekas teh sageur endah kayung yun aman sabilungan. Anjir bisaan kitu atuh aing teh. Di mana? Asia. Jeung heupeung jeung sumbang. Paingan eueuh nu milih jadi sia waktu pemilihan RW baheula. Restoran nepi ka kitu. Dina wayang di Batra Kresna. Sorana teh kitu geuning Satria. Sorina teh geuning. Eta ku persis deh. Yai Panengah Pandawa. Loh. Satria geuning. Apakah bisa mutusakeun jiwa gardian di kalintang di kaula? Batra Kresna. Tukang cuan ke?
nawaya maka jangan tukang cuanki cek paribasana ai syara juragan Bima bisa henteu oh atuh aing bisa atuh Eta ku persis di sora naon-naon teh. musik-musik ulah mandi ngahudangkeun macan keresare aku ora wedine aing wangga kanggu dia sapanjang dia tengah genguai lamun dia tengah dituar bae eta Bima mah tema ku Arjuna yamak teh kurang ajar nepi ka kitu kalakuan dipaehan ku aing koek pu Naon hoek puh teh. naon koek pu teh ciduk Dalang tut mun aing meni itu Arjuna mah koek pu kaciduh-ciduh wae nepi ka dalemi maneh mah badak kitu Arjuna mah dalang baheula kitu. adat tiba heula kitu teh Madatna ka adat tiba heula kumaha ke Juragan Bima jeung Arjuna maha. waktu dibawa ke ngora keneh nunggu pare keur dipoe dipacokan ku hayam digebah ku dewek teh syeuh lumayan hayam teh ngacreng Ya pasti sieun. komo ku Juragan Bima Mata juragan mimpi. Juragan Bima mah gegerem heula syeuh ngacreng atuh hayam teh Pasti atuh. tapi kata daek ngendok deui pada jalu hayam mah nya mun Arjuna Mata juragan syeuh hayam hayam teh cileungeuh da teu ngarti pasti. kakak beki rewog nih Barokna samara. dibatanyin kakak minta huut manya hayam kitu cepat dibacana Teuing antep gantep. minangka dewek Bima si laing Arjuna Bisa mentakeun, praktekeun ge nya. etang-etang latihan sugan anu nanggap wayang ka dieu Sukana tuh teu sabuh deui. Arjuna kumaha kuring ngajawabna sia mah Teral teu wayang sia teh mah. raja wayang sia mah apresiasi ke dalang ari atuh si teh kaula nun sok Kadalang Kresna. Judan anu laun Kebalik. kaula nun setan kumaha sia net dina waktu ayeuna sikana aya jelema anu rek ngakaguk hai kirana kumaha syarek matuan hai Sok jawab nya. upame koreng mah pangirung teh Sora gelas tong irung atuh siana upami kaula mah teh kitu sakitu berarti apa? upami kaula mah sada baji kaleng sia mah anu ngagangguna kakang pegek kakang godek geus teh aya nu ngakaguk aing nanagih aing nanagih kunaon aing nginjem motor teu dicicilan we atuh da barong goblok ye ditampiling si we ditakis ku aing ditakis ku aing Keluarga ieu mah. sia batur keriwet kakang ngawayang nah kumaha sia Beul boga gamelan. bapak udah ngerusakeun jadi sinen cabok sok wae Sinen dipugu potongan. tulungan kakang Semar tulungan kaula nu amuy geja nah jika juragan Sri Kandi juga loh tulungan ka amuing ayana kaneng sedih naon sia gogorowokan kaos gadis we Parawan. aya anak mah nya
nepi ka kitu sia aduh ampun heueuh naon Nah juragan Subadra jeung Sri Kandi leuh naon leuh aya naon leuh amuingan Kakang Semar tulungan amuing kaget dengirahan ningali ingkang sampun praptaan Kang Semar aya kan acak puru acak beureuk nyangakeun haturan rawuh agan nuhun Kang nuhun beureuk kan anu ke moal nyangakeun simah pangabaktos agan nuhun sasajinga ti paiti abdi oge kula nuhun dawala Kang Semar amuing kan nah ieu dugi kabararet dugi ka teu aya pangawal anu nganterkeun anu mawi Kakang Semar hatur tiwas leuh Gusti dugi ka ngahegag kitu lah moal cai sia alah bade cai kulan atuh naon da ulah teu kudu aduh aya anak semahaturan unyuk juragan istri nuhun Kang kalayan ieu teh meunang ka jantenan naon dugi ka salira dugi ka eta raksukan raruksak sampean dugi ka bararet kitu sup di bejir beas ulah di dinding kelir kenang siloka mugia jisim abdi tiasa ngabantosan sakudak sakedik sareng punarna di dieu ayana kunaon selira teh kulan mangda kejadian naon nah kabegalan nya sigana mah katabrak ucing gawalan kitu ucing momu dekil Kakang Semar hatur tiwas Kakang Semar atur tiwas Kakang Semar manggihan kejadian di perjalanan amuing naon teh anu bejakeun ka abdi kulan lah teu nyahoeun mun abdi jeger kumpul sikat ku abdi mah kitu nya saha kuran sang saha nahan nepi ka teu aya badega anu nyampeuri teh da biasana mah geuning salira teh sareng para prajurit anu ngaping di kaputren antara emban-emban nya pan-pan salira teh abdi baheula teh nya bogoh wae sia mah kasaha ge bogoh kacepiah bogoh sia mah pas sepian nya nu mawi ka kaula teh di perjalanan tadi teh sareng Kakang Arjuna ari maksud anu tangtu teh nyata nampi pangulem ti raja nagara Kakang Yudhistira raja nagara Amarta leres nanging di perjalanan kaula teh pernah sareng jalma wangsa denawa jarangkung gede Simardada sihungan jeung sajabana mata pikagilaeun ningali oge kang pikagilaeun saperti jurika
Amuing, amuing, amuing. Seueuran. Seueuran Kang deuleu ujang. Lajeng kumaha? Horeng si mana horeng eta jelema teh urang nagara Magada. Utusan ti raja negara anu katelah Prabu Jarasana. Anu diutus teh. Tanah patihna ku anjeun anu ngaranna teh Jarasakti. Kairing walad dia walad tamtama anu teu kurang sareng jeung teu leuwih teh nyaeta menta kaula jeung Acek Subadra pikeun pip garwaeunana dununganana anu katelah Prabu Lu aya nyuhunkeun ka salira nya sasajingga alah goblok ke jelema teh tah. Wanian segitu mah nya lajeng nun lajeng Kakang Arjuna teh mertahankeun kaula anu teu mahna teh patelah paseakan lajeng dikeresakeun Kang Arjuna benang katewa ku musuh. Amuing, amuing, amuing. Uluh, anjeun. Tenionku. Gusti. Benang ku musuh. lah rek teu beunang kumaha di huruf di kulon ti wetan ti kidul ti kaler ti luhur ti hana musuh-musuh Buta-buta rekep kaya gege pertahananana. Nah kaula teh dipertahankeun ku Sumitra. Kalayan eta ngumbar-ngumbarna heug cenah bakal dipasrahkeun Arjuna bakal dilesotkeun nanging menta supaya dihilian ku kaula jeung Acek Subadra kitu kan. Kalayan kaula teh lumpat sakalumpat lampet anu deukeut teh lintang ti ka kampung desa kenal Gorowo. Amuing, amuing. Jang! 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 ganeng Selewengan kos. Dunungan ditewak le Jang. Heuh da kadengi. kira deui Dan nyaho. kalem kieu mah tong wakang ngilu reuas kumaha mun murak jantung ke nya eleuh tulungan Kang neangan pangnyumputan kaula teh power ingis ku bisi rempah ku kayang di mana cicingna ditapal wates daerah Madu di Paliwetan aya hiji leuweung di eta panganjerganna diantos nepi ka dinten ayeuna lamun teh mah teu hasil yakin rek mulang deui rek dipaehan Kang Arjuna tulungan Kang hariwang kalayan melang kaula teh ku Kang Arjuna dina waktos ayeuna aya dina panyerekan denawa sadayana aduh Kang tulungan Kakang Semar ayana nepi ka kieu kejadian deui ja udah ikut sama wajar atuh garwa dunungan teh atuh lain kurianeun geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nu dari turun ti kahyangan matak maneh bogoh oge kitu lin jempe si itu geuning dunungan keur nyiksikan bawang oge di dapur geuning cicing we nepi ka teu kicep-kicep tempo ping-ping deh Pokon puluk dulu. normal teh kitu sih teh kieu we atuh kumaha ka wayahna salira juragan Srikandi sareng juragan Subadra umput we dina enong jisim abdi enong teh naon ieu kantong hikmat jisim abdi ai kolot jelema ngajulung kunung kitu bari jeung duaan rek asupkeun kanu kantos gede kieu na kumaha pikiran teh Nunyu. meni jog-jog neuri buah loa ngaju bulan ku asiwung moal kaya muan ku sia mah cicing sia Kotakan ku akang. percaya ka babeh mah Makan. lain sabong brong babeh mah nya Kalau sabong brong gitu teh mah. da yakin tong bujeng hingga jelema duaan
baheula ge ngasupkeun mobil 5 siki asup. Mobil naon? Teuing da dina plastik dijieuna teh. Ya teu goblok mau mobilan mah si teh. Hadiah tina ciki. Yuri kemana we karep teuing handas ngalantur kemana pikiran teh. Bisa asup ka tiasa Si katu tingali. sok rakadi lajeng ieu Srikandi netep seukeut endong hikmat kagungan Semar Badranaya dadak sakala asup kalebet ieu endong kayanana Coba tinggal ka salah. anjir Naon ka? Gan. Sasajinga. Kumaha dilebet? Aduh, luar. Kaki bangunan enak. Ngeunaheun kieu hiliwirna angin, bangunan ngeunaheun. Anjir. Beta. Aya TV lebet loba pisan. Gusti. Kebon gana cidinya loba pisan. Gelo dulu. sok agan Daya-daya kakang semua. Dulu duaan asup dulu. Kantong leutik awewe duaan bisa. Cek aing mah teu nyaeta kantong teh jieun perumahan. Bisa aya awewe asup kitu mah teu jieunkeun oyo. Tong sakumaha kana karep we dikaprok saku aing. Paingan bapak cicing we di imah nyaeta we ulinna endong. Nya. Pak. Yang abdi ngilu asup ka dinya. Rek naon si teh, rek ngilu beberes. Bener. Bisi dudungan kalotor di handap di jero. Gitu mah ya abdi gerak we teu ngabantuan. Sa kebruk jeung dunungan. Moal sia mah ngebudi ucing hirupna. Kucing.